hidayah anu khusus mah kedah disungkeun kurang ka Allah teh ihdinas siratal mustaqim Gusti pasian hidayah abdi kana jalan anu panceng teh hidayah nu mana eta teh kumaha kurangna ku Allah dipasihan eta hidayah teh ka jalmi anu dikhususkeun ku Gusti Allah yahtassu bi rahmatihi may yasha kumaha kaayaan urang jalmi dibeungharkeun ku Gusti Allah teu sadayana jalmi anu beunghar teh kenging hidayah ti Gusti Allah tapi aya nu beunghar nu kenging hidayah ti Gusti Allah nu mana nu beungharna berehan jadi nu beunghar berehan teh ihdinas ngucapkeun ihdinas siratal mustaqim teh naon maknana Gusti abdi teh dikersahkeun beunghar ku Gusti atuh kabeungharan abdi teh abdi sing berehan tah jalmi nu beunghar berehan berarti eta jalmi nu beunghar teh kenging hidayah ti Gusti abdi mah teu beunghar miskin nu miskin ge da sok salat cek nu miskin teh ihdinas siratal mustaqim Gusti pasan hidayah kana jalan nu pancen Gusti nah pikeun anu miskin nah naon eta teh hidayahna ka Gusti Allah tunjukkeunna teh Gusti abdi teh ditakdirkeun kalawan kaayaan hirup abdi miskin Gusti pasian abdi kasabaran jadi nu miskin mah hidayahna teh dipasian kasabaran pantes sakedik nu miskin teu sabar tapi jalmi nu kenging hidayah nu miskin dipasian kasabaran aya jalmi dijantenkeun pamimpin teu sadayana pamimpin eta teh bisa kenging hidayah ti Gusti Allah pamimpin sok salat teras nyungkeun ka Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim naon nyungkeunna pamimpin teh pasian jantenkeun abdi pamimpin anu adil tah pamimpin anu adil eta kenging hidayah ti Gusti Allah abdi mah teu jadi pamimpin abdi mah jadi masyarakat biasa Gusti kumaha urang masyarakatna hidayah pasian ka masyarakat ka urang nyata nyungkeun ka Gusti Allah teh pasian hidayah ka Gusti Allah teh supaya abdi bisa taat ka pamimpin sapanjang pamimpin taat ka Gusti Allah da kedah urang taat ka pamimpin teh sepanjang urang pamimpin urang taat ka Allah jeung ka Rasulna wajib urang taat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum taat anjeun ka Allah taat anjeun ka Rasulullah jeung anjeun kudu taat ka ulil amri ka pamimpin sepanjang eta pamimpin teh taat ka Allah jeung ka Rasulna upami pamimpin teu taat ka Gusti Allah teu wajib taat urang dikersahkeun janten jalmi pinter ajengan jadi profesor nu ngartos teu sadayana eta teh nu ngartos teh kenging hidayah ti Gusti Allah. Nah, aya nu ngartos teh kenging hidayah susurna. Nu mana teh nu kenging hidayahna eta nu ngartos teh jalmi nu berilmu teh anu kenging hidayah ti Gusti Allah teh nyaeta jalmi nu berilmu anu nafi'. Naon nafi' teh anu bermanfaat ilmuna. Yo. Janten dosen janten guru mun dikeresakeun jadi ajengan jadi kiai gaduh ilmu dimanfaatkeun ilmuna tah kiai ajengan dosen guru nu ngamanfaatkeun kana ilmuna aranjeunna kenging hidayah ti Gusti Allah abdi mah lain dosen lain guru lain ajengan sanes kiai abdi mah jalmi bodoh ari jalmi bodoh kenging hidayah ti Gusti Allah kenging tah nu bodoh teh ihdinas siratal mustaqim keneh ka Gusti Allah teh ngan nu bodoh mah naon ka Gusti Allah hidayahna teh Gusti abdi teh jantenkeun jalmi anu alewoh naon alewoh teh daek tataros daek ngaos nu matak daek ngaji teh bodoh nu matak daek tataros teh naon bodoh ngarumasakeun ulah ngarumasakeun pinter nu bodoh mah pantes sakedik jalmi nu bodoh ngarasa pinter teu pernah masantren terpernah kuliah bisa ngomong dianggap jadi naon jadi kiai jadi ulama jadi profesor pada antara tengaji itu mas antren pantes sakedik asal biasa nyarios teu sadayana geuning